Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten kasadayana para pendamping hormatir simkuring untuk terpisan dipiga ajrina hoyong ngadugikeun bag-bagan meunteun nembang pupuh tikawit kamari patanang istri sareng tadi patanang pamaget anu dikurat hadapan bohnu istri bohnu pamaget sami kusimkuring bade diwangsulan deui nu kapendak aya 3 kelompok patandan. Kelompok kahiji anu kana nembang teh masih keneh ruas ketinggalan teh masih keneh ruas. Mana komo tadi mah nu pamaget dugikeun ka di luhur panggung teh bangun muntang ngeumbing keneh kudu kumaha kuring nembang di luhur panggung. Yang muntang simkuring mah ieu teh proses latihan anak anu kirang di daerah masing-masing. Atrapi memang orang kalina ngaraos yen materi nembang pupuh teh hiji materi anu abot kanggo anjeunna. Dugikeun ka henteu terang iraha ku dalebet. Henteu terang iraha ngatosan kelenyu. Henteu terang suara suling teh mere awalan kanggo nembang. Katinggalan hal-hal teknis bagus itu ia ketika pisan di para patanda kelompok hiji. Lajeng undak tidinya kelompok kedua mah kelompok anu parantos kuningan lilinggeran bag-bagan nembang. Upami tieu mah materi tembang teh aya unsur intrinsik sareng ekstrinsik tah nu kelompok nu ieu mah kuningan pisan. Janten nalika nembang teh lamun ngong teh lamun ngongkeun lagu pokok sabada tiring ti kacapi pasieupan disebutkeun teh terus ngong suling mere awalan ngong eta nu nembang eta mah kelompok hiji aya keneh nu nyabat da teu meninggalkeun iraha ku dalebet tah nu kelompok kadua mah eta mah tos selesai masalah eta rumpaka apa lajeng medot apa kalebet oge merenahkeun dongkari nanging dina kelompok ieu ku sabab terang merenahkeun dongkari teh atanapi nembang teh kudu siga anu kudu make dongkari tadi perkawis dongkari simkuring ngawangsulan deui dina disemanasi moal heula materi nembang pupuh nu dipasang girikeun ayeuna ku balai ieu modelna Cianjuran. Janten sawates dongkari anu dibantu ku urang kali sadayana dongkari Cianjuran. Nanging dina kelompok 2 ieu anu geus kuningakeun dongkari eta teh aya nu bala teuing merenahkeun dongkari teh. Jadi unggal sedongan, unggal freshri itu aya dongkari. Padahal dongkari teh diperenahkeun dina kalimah lagu anu sakintena priyogi di isian dongkari untuk balak teuing untuk kerep teuing ananging ieu katinggalna aya di kelompok 2 anu parantos kuninga kumaha bag-bagan nembang teh belenyu sareng sagala rupina lajeng unsur ekstrinsikna katinggal pisan dina cara mapah kaluhur naek andalemi nyepeng mik hormat ngatosan tirili kacapi ngatosan sulit eta teh bakal kependak ku kelompok kedua nya. Da ieu kelompok katilu. Ari kelompok katilu mah anu tos satam dina bag-bagan kumaha nembang kantor dieusian kumaha manis. Leotan digenah-genah cara medot aya pola sabat, aya pola rotok, aya pola paling. Ieu mah bakal kacangtong nate kuno parantos latihan dina jam terbang atanapi ku patandang anu geus fungsi latihan anu radalam hasilna kumaha hasilna nu ieu mah kelompok katilu mah aya oncoyna dugikeun kalaluasa nembokeun improvisasi dugikeun kalaluasa nembokeun inghak aya suatan inghak eta mah manis eta nu dikeun anu kasain ku pamiko girang pahajen eta teh bisa protes kitu
anu kasair jantan gerak besar lah paling teu nebangna geus teu kudu caritakeun alus sikapna alus ekspresina alus ditambahan ku mamanis-mamanis anu henteu nyampak di batu dugikeun ka aya sedongan-sedongan dongkari anu tarhal taring ge beunang kalawan tetes mun beunang kalawan tetes ieu teh ketinggal pisan hasil tarekah latihan aranjeun di daerah masing-masing singkung sapara kaca maparinan penghargaan ka patanah anu sapertos kitu teh ku nilai plus jantan sembering anu ke bakal jantan juara kilang langkung anu sapertos kitu bilih aya patrosan ieu pun anak nabangna teh siga kitu nu ditepikeun ku Kang Dian tadi kunaon teu lebet aya pasulan-pasulan sajeuneu nalika nembang sing horeng nu dibawa ti lemburna ti daerahna teh aya cengkok-cengkok anu saur neng ngeros teh mah Rosyanti eta cengkok teh lain dina wilayah nembang Sunda tapi aya dina seriosa aya dina pop melihanan aya dina dangdut teu karaos memang tapi kujuri mah sidik pisan moal kapalna ieu dangdut ieu mah ngaplatna pop ieu mah serius tah hal eta ge rada dikira ku dewan pangajian kira lagu sapertos kitu upami teu mangke aya patrosan nah kuring teh asup mangga we obrolkeun sareng patandangan neng aing ngadangdut teu engke bakal kapan kira lagu sapertos kitu Kang Diri hatur sewu nuhun mugi sadayana jebar lalu kina kana putusan kirang pangajian yang singgung insyaallah amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.